got so much motherfucking design on right now. Every time, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, I'm a guap, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kami Amin Indiani di kelas 11 IPS 1. Puji anu marunti, puja anu biasa. Mangga urang panjatkeun ka Zat anu Maha Gofur, Zat anu Maha Welas tur Maha Asih. Rahmat sinareng salam mugia salamina dilumpacurakeun ka paduka alam, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahilap kulawargina, para sahabatna, atabiin atba'u tabiin, malah madatun ka urang sadaya, kalelebaran rahmat sareng sapaat di anjeunna. Hadirin anu kusimkuring dina dana ieu simkuring bade ngaguan ngeunaan tradisi budaya kita. Di Tatar Sunda, dina teh hiji tradisi kabudayaan anu geus ilahana diayakeun di saban lingkungan. Umpama aya kulawarga anu boga anak lalaki sarta umurna geus 6 tahun sok teu ngeunah cicing, hayang gura-guri nyunatan anak. Budak lalaki anu umurna geus manjing kudu disunatan lantaran wajib hukumna nurut cek agama Islam. Ilaharna budak anu disunatan teh umur antara genep nepi ka 8 tahun. Saenggeus dicapit eta kulit pokocot dan tuluy dikuring tapi dikeureut untuk kabersih. Jalma tukang nyunatan teh bagelama disebutna beukeun ayeuna mah disebutna paraji sunat atawa mantri sunat. Teh sediheureun harita kene ka budak sunat sok pada ngijab pada mere duit minangka panyonggo ngarah buka ceurik ngarah bungaheun sarta bisa maokeun kenyerit. Jadi kesimpulan tradisi budaya nyunat lagi Tatar Sunda teh masih dilestarikan. Sakitu anu tiasa simkuring dugikeun hapunten dina sagala kalepatanna. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.